Di talian eta nangka. Erik sia ulah seri Erik. Nangka di talian pakai rapia teh kuring ngebut. Dorong tes nyorang jalan anyar kuring melohok kunaon eta lain nangka Sampurasun ka Gusti nu welas asih. Nada agung sampurasun ka Gusti nu welas asih, pangrasa sadaya alam nu kagungan usik malik. Sim abdi saparakanca ngidungkeun panegati. Silokah kupus nu ngelun awis pangbaktina diri kedadi kiatkeun tekad anggoni ngaraksasni di paparin caang padat. Oh, tepuk tangannya semuanya ya. Ayo. Iya, terima kasih. Oh, kurang kali teh damang ya, Pak, keur kieu marjeki mah di mana we minta cai ubar. Terus gawean. Maksudna aing bisa jadi naon gitu. Saya teh nyahoan budak ieu. Aing sama poe aing. Aing disangka dukun. Tidak. Disangka paranormal. Budak panas wae budak panas. Dengekeun ku sia. Sia arek anak sia panas ke. Arek cager ke aing mah teu mikiran. Kumaha sia we? Jampe atuh. Aing rek jampe heula ieu budak. Dengekeun teu mikiran. Aing rek jampe ieu budak. Sok. Tak ieu teh ngajampe behareupan. Behareup. Alah wajah keur pisan. Aing mah teu mikiran. Kan nu aing. Dicopet. Budak panas wae budak. Eta udah ke di jojohan can. Ada anjing teh cai. Oh, coba jampean heula atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Aiden kepada Raden Ika. Eta mah kupat lepas. Kaulan tarik kupat lepas eta mah. La ilaha illallah. Banyak topeng ya. Budak teh damang panas. Ayo budak gering banyak ngomacam kana naon atuh. Lah eta sih an bisa naon jampena. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu kuda kadil dulu. Eta mah banyakit burut. Temikiran. Baheula aing kormara burut. Dijampe ditiup kudukun puap. Leungit kurupukna. Teh nyambung kita. Adik, aku kaya. Kenapa? Wah, rahasia duaan. Emang pernah burut?
datang tuh ka dukun burut. Oh gitu. Kumaha sih? Dukun burut itu aya. Anu burut sa. Di dukun ge burut. Yes. Sia nawarkeun naon sih? Ieu rada rame ya. Piring naon anu bisa pakai 60 bulan. Aing termikiran obat ka piring deui. Kami Udel dan saya Sunton berserta kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.